Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari teh hiji pasal. Tabetulu batal. Naon as-sholatu sholat bi arba'a asyarata khislatan ku 14 macam. Bil hadasi ku sabab hadas wa bi wuqu'in najasati sareng ku sabab karagraga najis illam tulqa lamun teu kaburu dialungkeun eta najis halan harita keneh min ghairi hamlin kalawan teu dibawa wan kisapil aurati sareng kabuka aurat illam tustar lamun teu ditutup deui halan sapada harita wan nutqi sareng ngucapkeun biharfaini kana 2 huruf au biharpin atawa sahuruf mufhimin nu ngandung harti amdan kalawan sengaja wabil muftiri sareng ku sabab balang dahar amdan kalawan ngahaja wal aqlil katsiri sareng dahar anu seueur nasian bari poho wasalasi harokatin sareng kutilu gerakan mutawaliyatin anu tuluy-tuluy walau sahwan sanajan poho wal wasbatil pahisati sareng kuloncat anu tarik wador batil mufritoti sareng kuneungeul anu tarik waziyadati ruknin fi'liyin sareng kusabab nambahan rukun anu bersifat pagawean amdan kalawan ngahaja wat taqaddumi sareng kusabab miheulaan ala imamihi ka imamna biruknaini fi'liyaini ku 2 rukun anu bersifat pagawean wat takhallufi sareng tingaleun bihima ku 2 rukun bi ghairi uzrin kalawan tanpa alasan wa niyati qat'is sholati sareng ku sabab niat megatkeun salat wa ta'liqi qat'iha sareng ngagantungkeun megatkeun niat bisain kana perkara wat taraddudi sareng ragu-ragu fi qat'iha dina megatkeun salat ta ieu netelakeun mengenai pabatalan salat tabetulus sholatu bi arba'a asrota khislatan tanapi khoslatan. Ieu pasal
netelakeun tentang batal salat kusabab 14 macam. Berarti lamun salat batal, salat teh teu jadi. Kudu dibalikan deui da sarua jeung teu salat. No 14 teh bil hadasi kaji kusabab hadas. Hari hadas teh kan aya duanya. Aya hadas gede, aya hadas leutik. Misalna keur salat urang kaluar angin gitu. Hitut tesanajan saeutik kitunya keluar nama tapi da berhadas ta eta teh jadi batal salat. Wabi wuku'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Sareng ku karagragan najis lamun teu kaburu dialungkeun harita keneh bari teu dibawa. Misalna keur salat urang teh aya cak-cak modal takeuna kana anggoan. Talamun teu kaburu dialungkeun mah teu kaburu dipikeun laungkeun teh maksudna mah bari teu dibawa. Talamun garing mungkin dibawa kan lamun garing mah. Tah lamun kaburu dipikeun mah sapada harita keneh maka teu batal. Tapi lamun basuh makan kababawa. Tah nu matak lamun basuh mah jadi kulantaran napel gitu. Maka bisa jadi batal salat. Tah kumaha cenah ieu mengenai reungit itu. Tah reungit misalna dina panangan itunya. Tak urang teh teungeul sehingga jadi bucat itu aya naonan aya getihan. Tah lamun masalah getih dina keur salat mah da kemungkinan getih urang gitu kemungkinanna teu batal lamun ku getih nama. Tapi lamun ku bogangna tah ieu lamun ku bogangna mah jadi bisa jadi batal lamun teu kaburu dialungkeun. Wan kisapil aurati illam tustar halan. Sareng terbuka aurat lamun teu kaburu ditutup harita keneh. Tah ieu misalna nya kabuka aurat teh kulantaran angin nya atanapi kabuka aurat teh misalna soeh gitu eta mah. Sehingga soehna teh dina pelebah batas aurat. Tah lamun kaburu ditutup mah teu jadi batal. Ngan lamun teu kaburu ditutup diantep we gitu. Tah eta batal salat. Wan nutqi biharpaini au biharpin mubhimin amdan. Sareng ngucapkeun dua huruf atanapi sahuruf anu kaharti ku batur teh nya bari ngahaja. Misalna urang teh keur salat. Tah urang teh ngaluarkeun dua huruf atawa sahuruf. Misalna pan ge dua huruf kan? A jeung gitu. Atanapi sahuruf anu kaharti ku batur teh nya bari ngahaja. Misalna A gitu. Tapi kaharti, tapi lamun dihajai ge amdan lamun dihaja. Itu kahaja mah tangtu teu batal. Wabil mubtiri amdan. Sareng kusabab balang dahar bari ngahaja. Ari mubtir mah jadi seolah-olah balang dahar saeutik gitu. Cuhil. Nya, tah semacam kitu lah cuhil. Ai cuhil mah kan dina ieu nya. Dina sela-sela giginya ai cuhil mah itu. Tak kulantaran misalna urang teh henteu gosok gigi heula gitu. Sehingga keur salat keluar si cuhil teh terus ku urang teh kalah ditelen gitu nya. Bari ngahaja gitu eta mah. Talamun teu karena dihajam karena hilap gitu. Teu batal.
ngan wal aklil kasiri nasian itunya. Jadi balang dahar anu seueur bari poho tah hari balang dahar anu seueur mah sanajan poho oge tetep batal. Wasala si harokatin mutawaliyatin walau sahwan. Gerak 3 kali tuluy-tuluy sanajan poho. Nah, gerak 3 kali tuluy-tuluy sanajan poho. Nu matak kudu beraturan urang teh lamun dina kagaro teh itu. Komo lamun dina tonggong mah kagaro gitunya, jadi kudu beraturan supaya henteu matak ngabatalkeun salat. Walwas batil pahisati, nah, loncat anu pohara anu tarik gitu. Misalnya aya kasieun misalnya tak ulah sampai ka pohara itu loncat nate itunya. Wador batil mupritoti, sareng neungeul anu tarik. Ai neungeul teh tiasa neungeul batur atanapi tiasa neungeul reungit itu nu aya dina badan urang. Tapi lamun tarik, talamun teu tarik mah teu matak batal. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, nambihan rukun bersifat pagawean. Misalna ruku teh puguh geus tapi kalah naon deui ruku deui tah lamun dihaja mah eta teh matak batal. Wa taqaddumi ala imamihi biruknaini fi'liyaini, mayunan imamna pikeun makmum ieu mah. Mayunan imam ku 2 rukun anu bersifat pagawean. Pugu imam masih kena naon? Masih kena ruku. Ari makmum tos naon? Tos sujud. Itunya. Tatras deui wa takhallufi bihima bi ghairi udrin. Ai tadi mamayunan ieu mah kakantun. Kakantun 2 rukun kalawan tanpa udzur. Ai aya udzur mah teu naon. Misalna nya karena teu damang urang teh. Teras deui wa niyati qot'i sholati, niat megatkeun salat. Jadi ngamaksud megatkeun salat hukumna batal salat. Wa ta'liqi qot'iha bisain, sareng ngagantungkeun megatkeun salat kana perkara. Jadi lamun aya misalnya lamun geus datang tamu rek megatkeun salat itu tah. Wa taraddudi fi qot'iha, sareng ragu dina megatkeun niat salat. Jadi lamun urang keur salat urang teh ragu nah ieu teh naon salat teh batal henteu, salat batal henteu gitu. Atawa urang teh geus niat megatkeun salat tapi ragu. Nah ieu teh salat teh tuluykeun tong gitu. Ta eta teh jadi matak naon? Matak batal salat. Wallahu a'lam bishawab.